Kenaon cicing geus balik di Bandung. Geus atuh kamari ge geus balik. Urang mah mana aya bejana cenah mah juara katilu. Urang mah memang juara katilu. Alhamdulillah maneh juara katilu, bersyukur batur makomo hese ke provinsi teh. Alhamdulillah urang ge berkat jiwar-jiwari doa. Alhamdulillah jem ari maneh papanggih teh jeung bapak aing kan sok aya di Bandung. Puguh ge urang mah teu papanggih. Meureun keur acara keluar meureun jem. Puguh urang ge hayang papanggih pisan jeung bapak aing. Mudah-mudahan mah engke taun engke papanggih deui jeung bapak aing. Amin atuh. Hei jem cenah bejana mah maneh cenah naik lomari cenah. Lomari we jeung lomari. Iya betul. Lain lomari, lip. Oh, pajarkeun teh cek urang mah lomari eta hayang utah teu naekna. Atuh ari maneh kan kudu kitu mah moal utah. Atuh da jem urang mah teu arara paling naik pajar naik lomari we cenah maneh. Dengekeun urang lamun maneh ka kota eta teh ulah disangka lomari lip gitu. Oke atuh siap kitu mah lip. Lip. Urang atuh balik heula. Ejig atuh. Jem maneh alhamdulillah juara katilu. Sabenerna mah urang teh hayang ceurik tapi ditahan.